Iya teh, mata kedengaran otak-otak teh kunaon? Soalna Tahu kamu gitu? enggak. Ayeuna padahal lain bentukna lain paranyangki ya, Mas. Kumaha tah? Bulet. Jika lauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya tepang deui sareng abdi Mang Ogi. Mung ieu teh abdi episode katilu ieu bade surprise kangge Mang Daus. Mang Dausna teh can ka dieu nya antosan ku abdi balas dendam kamari. Abdi di Pasian Cilok ladak. Enak balas dendam. Ieu episode katilu ya. Ku abdi di Pasian otak-otak pokona maraos. Mananya Mang Daus teh? Mang Daus. Mang Daus. Nah, dia. Calik. Kadieu. Calik. Maihan ieu teh. Naon? Otak-otak. Tah, otak-otak ieu urang menang mau otak-otak ya. Urang mau otak-otak ieu surprise ka Mang Daus soalna kamari Mang Daus tos bager ka abdi nyandak cilok. Ari Sugan teh saha nu ngirim dengan dahareun teh tadi teh? Atuh. Iya Mang Daus kamari tos ngirim cilok ka abdi. Raos ka cida nya. Enak abdi nyandak otak-otak kangen Mang Daus. Kana serewas Sugan teh saha anu ngirim paket cenah tuh. Dahareun cenah kalah. Ya aing ditayang eueuh kamu ki. Nah, iya otak-otakna tah baraya tah can dina naonan nya. Teu ke dibumbuan ku sim kuring ha. Kanggo Mang Daus mah naon anu henteu. Mang Daus kamari hayang nu makanan-makanan anu legend deui cenah kos kamari teh. Jadi ayeuna dahareun ayeuna teh geus nulada deui wae kitu nya. Eta make kumaha engke eta mah erek lada erek teh kayak kumaha di dieu kitu nu penting mah ieu surprise kangge Mang Daus. Ibarat doer deui wae. Juang nyanak deui ya bumbuna. Aduh. Betul. Bingung ya. Hayo ari kuat nu ladawas ogi teh teh. Aduh. Duh. Yes. Cabe deui. Bumbuan heula. Bismillah. Bumbuan lah guys. Otak-otak khas ieu mah nya ngawinya ka otak-otak. Oh, ieu mah atuh tenggiri naon? Legend deui ikan tenggiri, ikan bandeng kieu mah otak-otak mah seueur laukna pokona masak ulah lauk Indonesia ngapung. Ieu Aida itu ieu teh Aida ieu teh lanjut nama ngaranna Enok. Muhun tah. Dayana Ai. Muhun. Ai da. Tapi da ieu teh sarosna diciptakeun kangge pameget eta teh. Nah geuning kitu. Upami kangge istri mah sanes Aida eta teh. Kangge Teh Ida. oh Pami kangge pameget kan Aa Ida. nya. Ieu di ieu ngayekeun ieu soalna ieu bade di aidaan ku abdi. Terus kamu. Ning ditinggalikeun atuh si biasa we. Ya. Tutupan ieu bisi bersin deui pas kamari. Iya kamari langsung bersihin. Tah lah sakieu heula. Sakieu ge geus rada ieu euy. Gas mulai kesangan langsung ya. Tinggal ibaraya otak-otak legend ieu dahareun urang keur SD Mang Daus. Ieu caritana sejarahna ieu otak-otak naon Mang Daus? Naon sih? Ieu teh mata kedengaran otak-otak teh kunaon? Soalna baheula teh si Mang Daim. Mang Daim teh keur ngala lauk sapu-sapu. Benar. Atau keur ngala lauk naon? Lauk tenggiri, ikan tenggiri gitu. Jadi si keur ngagacek teh gitu aya otakna bijil. Otakna bijil tah. Lebar ieu cenah naon? Cenah otakna bijil cenah. Lah cong dijieun sangu cenah cong dijieun rencang sangu. Make tarigu gitu cenah ngeunah di dahar teh cenah jadinya otak-otak. Oke. Eta otak-otak jadi otak-otak lauk ieu teh. Jadi otak-otak mah khususnya tir lauk. Nya, tadi padahal lain bentukna lain paranyangki ya, Mas. Kumaha tah? Bulet. Jika lauk. Siga lauk bisa. Hese banget ku hese teh apanya? Engin kos lauk pan hese nya. Jadi dia tareh we kitu-kitu. Siga ladu apa ladu anu keur ek lebaran nya ladu kitu-kitu kan. Ieu teh ngaranna teh otak-otak, guys. Ieu. Pokona mah jajanan legend. Nah, sok mangga Mang Daus. Enak teh kamu. Pasti atuh. Tapi dah dina mah sih dina Naon? aroma nama geus Kamu seger. seger lada. Bau-bau bersih. Oh, mangga Bang Daus song cobian lah. Bismillahirrahmanirrahim di kawitan. Raya. Tuh. Ditampi otak-otakna. Mangga sok. Tah, ieu surprise kangge Mang Daus sok, Mang Daus Bimam. Taruhan pemirsa taruhan. Nah, sok. Tahu kamu gitu? Enggak. Iya nya.
Awas. Itu telah ada ibadah. Gurih dan mantap. Pasti. Pas sih mah tuh. Lauk lagi itu mah lauk Somalia mah. Di Somalia mah lauk lagi menang alati Somalia keur nguseup. Rawas betul Bang Willy. Mang Nana baheula keur nguseup di Somalia menang lauk. Sarua di jalan otak-otak deui cenah kos Mang Daim. Ieu otak-otak deui biasa. Tajian ge kieu nu karya. Mang Daim teh urang mana ya? Mang Daim jauh Mang Daim mah. Lembur jauh ti Bulgaria. Berarti Mang Daim teh sumber inspirasi gitu. Inspirasi Mang Daim mah nu nyeun otak-otak teh Mang Daim. Pokona mah. Mantap baraya tuh. Aya di lembur baraya sadayana otak-otak teh aslina ti mananya otak-otaknya? Ti Sunda lain nya. Lain kali. Otak-otak mah lain nya. Otak-otak mah asalna mah ti mananya? Otak-otak teh pokona mah lah. Pokokna mah dahareun Sundawa. Dan Sundaman nu ka itu pokona lobanya. Loba singkatan. Heeh, loba sidak singkatan. Jika cilok aci dicolok. Heeh. Comro aci dijero. Heeh. Lamun otak-otak mah singkatan. Singkatanana gitu. Berarti lain ti Sunda. Nya. Mantapnya. Tuang Mang Daim. Tingkah mana Mang Daim lagi? Tuh. Rawat bukan. Lihatnya. Nah, Digurian nih, digurian. iya mah nyeun review teh barang hakan hungkul. Matan aing kebayang baradag awak ka aing kawe. Urang sakeus badagna awak. Aya barang hakan teh kamari. Betul. Tapi barang hakana nu rada unggul. Heuh, aya mah ulah nu lada-lada ah. Asina nyeri beuteung. Gurih handi geura Kang. Hah? Gurih handi. Jadi Rawas ya. Recommended lah ieu. tah. Mam dos? Ya, Tos lah. Ya kangge anu pecinta pedas medium ya. Ya recommended otak-otak nu kieu teh. Ladanan tepati ieu deung. Tepati ngejeletot geuningan. Wah nu episode kahijinya. Tuh, nu kahiji mah. Sama keringnya. Edun pisan eta we. Semua kering mah eta mah. Edun ya ladana ge euy. Volumena kudu rada diputerkeun ta. Ieu mah meujeuhna jang barudak nu geus karolot. Ke lansia mah lumayan lah. Raos pisan. Mantapnya. Mantap. Teuing. Gurihna dapat. Nya. Ieu mah ngeunahna teh keur aya gan Mang Dos baheula mah keur sakola SD urang lamun erek meuli otak-otak sok hayang setengah mateng geuningan. Nya. Geunah teh setengah mateng aslina narapal keneh gan diyuyeukeun jeung Aida bumbu Aida gan di naon sino burung gitu. Tak ayeuna jadi inspirasi nu kitu teh. Heeh. Ngaran teh naon Cirambai naon? Cirambai pernah urang jeung di dinya mah dos kana di Cirambai geuningan. Baheula. Teh kana ting teh lah poho deui apa nama. Pernah jeung Mang Daus barat ngaran Cirambai teh siga cireng siga otak-otak cing teh parangan jang kieu cing teh. Baheula mah ngaranan datang. Heueuh ngaranan. Tengah matang mah kudu goreng. Bumbuan mah. Bumbuan lain tah aya nama nu model kos otak-otak Mang Daus sotong. Nya. Oh nya. Sotong jeung tahu bulat balada dan kayak gara cuang ngahajakeun ieu nya meser. Tahu bulat jeung sotong sarokeun jeung otak-otak. Tah nya. Jadi lamun sotong mah bentukna teh emang jiga kieu nya. Biar kitu rada badag. Jiga ladu kan rada badag. Rada badag eta mah sotong mah. Emang rada leutik. Otak-otak mah tibana leutik, otak-otak mah. Ieu. Lamun sotong mah emang rada badag. Nya. Sarua pisan kan rasana beda. 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 Tina naon tah sotong tah? Ai sotong mah tina sok teh tina Solo tong teh tongo. Jadi Solo tongo. Ngacaprak. Ulah sok merek pertanyaan sotong ke tina naon tak apa urang. Aing sagala we kali lah. Lu Ditampi pisan Mang Daim ya. Mang Ogi, ti urang mah ti Mang Daim. Inspirasi nanti Mang Daim. Tahun ira eta. Ngahaja urang teh Mang Daus. Ya pas dia tah Kang Ogi ya. Ngahaja urang teh sok inget teh urang mah ka besti teh, da urang malah kayak naon jeung Mang Daus urang pikeun ka ngareview dahar ge. Aing mah jeung Mang Daus, pokona mun urang dahar urang mah ngabejan Mang Daus. Maksudna Segar. Aing, jadinya mah
di baredah teh siga nu lapar atawa di teh doyan tau lapar. Ya lamun saya kuring lamun geus dahar lamun anu lada. Tok eureun-eureun ya. Kecuali nangis beaknya dahareunana Kecuali nya. dahareuna geus beak dan karek eureun. Rek eureun bener bisaan we gitu nama. Bisaan. Pokokna mah tah baraya lamun boga dahareun rada. Kontek Mang Daus diontrog. Saketanana. Diontrog komo di wilayah Jawa Barat mah insya kadinya diontrog dahareun rada Mang Daus tah jagona. Mang Daus masuk merendah we. Teu kuat lada teu kuat itu mah beak. Kuat ya mending saras Ya. nama nonton mah gitu. Loh, yo geus beak. Kamari sesa non somai kering. Sesa teu beak. Da beak eta dikeureuy hiji-hiji. Jeung Panasaran. aing teh ih Penasaran gitu itu. Nah, beak oge cek aing teh teh kan la ilaha illallah cek aing teh we. kita dah kahakanan dan lada teuing tanya ayo we diasaan Pokokna mah nama setelan Aida Aida nya. Atom Aida. Da mimitina kitu da diasaan hiji terus ku saya tadi asaan da daharna mah acan gitu nya. Biasaan ya ngumpul hiji tapi beak gitu. Betik deh itu teh rasa. 5.000-an loba tadi nya. 5.000-an dia. Kotak-kotak mah tuh udah kama jajanan tasjak pokoknya oleh Bae di itu di madrasah kita. Ngontetkeun adi sekolah agama. Otak-otak inget Mang Daus cenah. Kamari soalna geus mere kilo ka di dieu. teh di ditu teh aya tuang dagang naon deui nya nya. Loba Mang Daus di madrasah mah urang ke dengan sekolah agama baheula. Aya ieu Mang Daus Cimoal. No. Ayo Cimoal, sarua jeung cilok kan eta mah kopong dengan jaran teh Cimoal mah aci sarua. Cimoal mah aci di gemot nya. Aci di kemol di kieu. Loba Mang Daus. Kalah kayak orang reviewnya. Oh, iya nah. Ya baraya lain mukbangnya kudu loba mukbang mah. Kudu benar-benar gitu. Mah review we dahareun zaman baheula gan dahareun jajanan baheula. Review Atom Aida. Atau Maida awaran utama nama. Ieu jajanan baru sekolah SD. Jadi lama rada oge gitu. Tuh. Kesang geus mulai. Eta we kasang minuman. Jadi ngucur tadi kana irung. Kecelakaan kana ieu kana sungut. Nah, lepas Ah. teh kayak hilap eta kalau kita. Nah, Like sareng komena. komo eta mah. Ulah hilap eta mah. Subreknya, Subrek. ieu cenah urang duanya. Terus Pokokna mah. Pokokna mun aya naon tercarios ka Mang Daus. nya komen lah pokokna mah. Hayu ngareview naon dipangmeserkeun insyaallah. Tapi ulah nu hese gitu. Aya nama lah jajanan-jajanan aya nama. Loba yeuna. Loba macamna aya nama matak loba bararingu we meuli teh. Meuni ka nu kieu we nu aya unggal poe di lembur. Kamu jalan-jalan ke kota mah mungkin. Teu warawuh ngaranna ge. Nya, Di nu kae lah, kota, Cimoal gitu kan babadi nyebutna geuna. mun udah. Mun udah. Geus sabar aja geus setengah jam encan. Mesti kalkeun pemirsa. Mana kemana sah? Bang ganti review kemana? Kudu sanes deui. Orang kerengana yang ada otak-otak ngomong dosa. Tok, siapkeun. Nyawa urang ieu mah. Rek beakeun ku urang Apa bisa dibikin tadi teh? ngaraosan. Tuh. Lada deh dia. Nah. Nah, baraya atuh nuhun. Modusna ladaeun. Urang mah nu kuat aja teh urang ek surprise sama Daus, tapi modusna teu kuateun. Biasa aing hareupeun kamera masuk kitu. Kayak mah geura beakeun. Mun dibeakeun sosok itu urang mah geura. Aturan barayanya kan tos ningali ieu video. Mudah-mudahan barokah kasadayana sing ageng milikna nya amin. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.